Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha lur damang sehat sadayananya, mudah-mudahan sehat sadayana dan nya dalam kondisi baik-baik saja lah gitunya. Seperti biasa di konten video kali ini saya hendak menjelaskan sesuatu. Judul nate nya eta naonnya kalau naonnya judulnya nu rada pantas ya. Jadi semangatlah menjadi seorang pemalas. Gitu judulnya tanya. Jadi semangatlah menjadi orang yang pemalas. Gitu bener telur judulnya lur, setuju tuh. Jadi orang teh kudu semangat terus jadi jelema nu pamalas teh cenah lur, nu males teh naonnya pamalasan gitu lah tahnya. Tapi tong salah lur, tong ka ieu nya tong ka negatif ya. Cek saya jadi maksudna teh nyata jadilah pemalas anu positif gitu. Emang aya cenah lur pemalas anu positif aya ya, kurang makanya dijelaskeun di 5 pemalasan anu memang bisa jadi positif yang kudu nama ya dilakukan ke orangnya. Karena naon we atuh poin-poinna nya tuh hayu urang aos babarengan, mudah-mudahan aya manfaatnya. Jalur nomor 1 urang teh kudu jadi jelema anu malas pisan anu ngaranna ngagosip. Eta pampang namanya ibu-ibu ece-ece ukti-ukti bang eta nya. Aya lalaki medangan saukur nuturkeun nya gitu. Soalnya pada dasarnya memang laki guys sok agak rosipnya ngan beda materi nah hungkul gitu beda materi konten nah hungkul gitu, tapi angre pada dasarnya sok ngagosip urang teh kudu malas lur, kudu dibiasakeun tong resep gitu da urang paling resepnya lamun ngomongkeun batur teh sigana teh mun ngomongkeun batur sapoe teh waduh asa kumaha gitu nya urang teh atau cikeun sakal we gitu nya teu paraluguh ieu. Urang biasakeun lur kudu di malas gitu teh malas misalkan mun aya babaturan datang terus ngadak-ngadak ngajak ngobrol gitu, lur maneh nyaho teu tapi tong bejanya itu teh geus semua bener we kali itu teh lur. Nggak saya kitu mah mun bisa mah da urang teu puguhnya kudu nolak mah kudu bisa memparkeun gitu topik pembicarana tong kadinya lur kumaha carana kumaha bisa urang we. Jadi nu tarina kadinya teh kurang dipemparkeun kana hal lain gitu. Jadi nomor 1 urang kudu malas ngagosip kumaha carana nya gaya masing-masing lah. Tanu kadua cenah lur malas cicing orang teh kudu malas cicing teh nya kudu produktif orang teh hirup teh jadi tong lamun geus ngeplok cicing we tah model ayeuna nya kan cari cing di ari mah anu teu biasa mah ada ripuh atuh awak teh nyeri kitu nya nu biasana aktif ka ka dieu terus kita cicing di imah da lain ngeunah nyeri awak teh kitu tah. Memang geus kebiasaan teu bisa cicing kudu dibiasakeun lur bisa walaupun aya di imah tapi ulah cicing naon gawean gitu nu produktif lah gitu. Kudu dibiasakeun nya malas cicing. Anu katilu cenah lur malas jadi pendendam, jadi ulah jadi pendendam. Urang mah jelema mah urang kadang-kadang sok itunya kamu geuningan dendamna teh dina sinetron mah sok bernaon nya bergenerasi gitu nya nepi ka anak incu dendamna teh dibejakeun ka budak anak incu teh urang boga musuh si anu kieu engke mah kieu wah pabeuli teh pun tantang gitu lur nya. Hirup mah santai we santuy di jalanan namun misalkan aya masalah naon geus dilepaskeun we eta teh jadi naon nya jadi matak pendendam teh urang teh jadi ciga naon nya urang jadi energi teh beaku nguruskeun urusan batur tong teh gitu. Jadi urang mah geus we misalkan batur boga salah geus we lepaskeun maafkeun we gitu teh. Jadi urang ngemplong hirup teh nya biasakeun tong jadi seorang anu jadi pendendam capek gitu lu geus keun bae misalkan urang boga 5 mantan bahla pernah nyeritakeun urang jadi nyeri hate pisan urang ku mantan-mantan geus lepaskeun bebaskeun eta mah geus jalan Allah urang mah kudu kitu gitu tah lain jodona atau lain sebagainya kitu lur nya. Tong nepi ka ayeuna masih kena wah gitu dina hate teh nyentong nya capek hirup kitu mah bebaskeun we nyelurnya tah cenah. Ka opatna malas ngaladenan jelema anu syirik gitu komennya kayak hidup orang teh gitunya maneh mah salah sia mana habat gitu kuna mah lain kitu lur ki wah pabeuli teh pokona mah naon wae nu urang dilakukeun dek positif dek negatifnya komo aya negatifnya beake urang di omongan we tah dina hal positif we kadang jelema-jelema nu kitu mah nu syirik nu julid mah diomongkeun urang teh urang teh tong sampaikeun ka hirup diatur ku omongan batur eta nu masalahna teh sabarna mah nya saya hirup-hirup orang-orang selama orang tengah ganggu tengah langgar aturan agama pemerintah nya geus jalankeun we batur ngomong naon terserah teuing gitu nya. Kadang urang mah hirup teh sok
dikendalikan diatur ku omongan batur gitu, batur ngomong kieu urang nya urang gitu cek batur ki suatu be jadi urang teh henteu panceg dina ieu gitu di depan dirian geus selama urang bener urang ngelihat urang bener geus maju terus pantang mundur batur ngomong naon hajar terus gitu lurnya kada eta nu kaopatna tong diladenan lah jelema nu itu mah da dina urang gagal nage da manehna manulungan dina urang sukses nage maranehna mah da ngan sok nyeri kaneh hungkul kitu nya jadi geus we nya tah nomor 5 urang teh kudu jelema pamalasan anu malas mendramatisir hirup urang sorangan. Kadang urang kan ngobrol jeung babaturan jeung batur jeung saha urang kadang-kadang sok nambah-nambahkeun hal-hal anu sebetulna teu terjadi ka urang teh ngan urang disabit dramatisir gitu sok loba lah nu kitu teh nya babaturan urang pribadi bae mun ngobrol jeung batur kitu komo geus make demi Allah teh mah geus make sumpahan teh mah padahal untuk hal-hal anu sepele gitu tantong gitu lurnya eta aduh rada berat eta teh pertanggungjawabanna geus hirup urang mah saayana we urang mah hirup urang kieu saayana we jalanan syukuri terus berusaha supaya lebih baik deui kitu sigana teh lamun dina poin-poin ieu kurang dilaksanakeun hirup urang hampang lurnya maksudnya rada lega lah gitu ngajalani hirup teh berat teuing nya tah eta lur 5 poin anu orang kudu lakukan jadilah seorang pemalas tapi pemalas anu positif gitu ngahiji tadi nu kahiji tadi malas ngagosip nya nu kaduana malas cicing gitu kudu efektif produktif gitu waktu teh anu kitu malas jadi orang pendendam jadi orang mah jelema nu ikhlas we kitu nya aya kajadian naon ikhlaskeun balikeun we ka Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah abdi gaduh masalah abdi gaduh ieu cing di lapangkeun hate abdi gitu terus malas ngaladeunna jelema-jelema sirik geus batur ngomong naon geus asup kanan keluar kiri bebas. Nomor 5 urang malas mendramatisir hirup geus we non bebaskeun we rupanya kitu nyalurnya hatur nuhun tos ditonton videona mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan urang sadayana di dina kesehatan kalau di pasien kesehatan keberkahan sareng kelapangan rezekinya pengantin nyalurnya hatur nuhun tos ditonton videona tong mau di subscribe channelnya gitu lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.